Ya kapan tuh? Terserah akang aja. Ya mana? Gitu kan? Gak mau kang, gak mau. Iya, mau. Ambu, Ambu, itu tempo anak orang si Iteng. Aduh. Biarin saja tuh Abah. Ulah sok gitu. Anak orang kan sedang anteng. Jangan diganggu. Ambu, lain soal anteng itu. Abah mah hariwang, khawatir. Itu suruh ngaserengeh sendiri, ngomong sendiri, Ambu. Ya bagus atuh Abah. Itu makan pertanda anak kita sudah bisa hidup mandiri. Da ieu mah araraneh atuh Ambu, lain samandiri-mandirina. Abah lain jelas lagi mana komo suudon. Ambu, ieu mah berdasarkan survei. Anak kita si Iteng geus keuna guna-guna si kabayan. Palun ampun lain nuding, Ambu. Da piraku nuduh teu pupuguh. Abah teh jelema mengerti atuh. Umah ari si Abah teh. Ongkoh tidak suudon. Ongkoh tidak boleh menduduk. Tapi eta geuning pasti. Geus atuh Ambu. Ieu mah meuni teu boga sense of crisis. Masa sih Iteng anak kita dijadikan objek penderita, kita tidak melakukan perlawanan? Geuleuh deh. Kenapa ari Abah teh jadi ngacaprak kitu? Muni gegendingan, make jeung aya bahasa sense of crisis. Awas politisi wae make bahasa bombastis sagala. Jeung naon maksudna make mengadakan perlawanan sagala? Memangna Abah teh boga musuh? Ambu, soalna lain musuh jeung teu boga musuh, pan ieu mah prinsip. Pan lamun boga musuh hiji loba teuing. Loba dulur 1000 saeutik teuing. Pan ieu mah prinsip, soal si kabayan teu bisa ditolerir. Yeuh, Abah, keur ambu mah bade ditelorin, mangga. Henteu ditelorin tidak apa-apa. Tah yang penting keur ambu mah asal diuyahan, dikecapan, dipecinan sudah cukup nikmat. Tah, nu kieu ieu anu disebut virus endemik si kabayan teh geus merasuk pabilia. Ke. Ieu teh asa pahili. Ambu atawa Abah nu geus kena ku virus teh. Geus Ambu. Ieu mah geus teu asup kana tataran perbincangan. Ieu mah geus asup kana wilayah bagaimana meredam laju pertumbuhan isme virus si kabayan dengan langkah-langkah yang konkret walaupun tanpa action plan. Sebab ini mah merupakan embrio dari virus flu burung, antrak, jeung cikungunya. Abah, ari kamari teh ambu teh dahar naonnya banyak. Duh, Gitu naon Ambu? asa marules kieu bah. Sigana mah ambu teh lepat nu ditedah. Tah, bukti konkret keur hidup Ambu. Dasar. Aduh. Muhun terus cipta ku itu oge. Meni buleun, panjang. Ih, matakna itu mah resep. Tuang tahu sareng lontong teh. Da eta meni geuning bentukna kan.
Sampurasun. Rampes. Rampes. Ambu, maksud lo? Abah, mani kabina-binat deing. Capek deh. Saninten buah saninten dicanak kaparapatan. Hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Parapatan anu panjang lebah pengkolan ka Banten. Sagala kalepatan ujang ku ambu rek dihapunten. Di parapatan ayam mobil mending ngebut tarik pisan nubruk maneh sia ngajop prak sia manulungan sia dasar sinurus tuyung sia dasar pikasebeleun sia hileud peteuy sia si belekok sia si cangkurawok sia si koboy peot sia mulai detik ini ku tak sudi tak walau secuil pun melihat wajahmu lagi kabayang. Dan jangan berani-berani kamu menginjak halaman rumahku ini. Pergi! Tidak, mani mentega, Abah. Tidak. Maafkan, Kak Bayang. Maafkan, please deh. Nu gering teh di luar wae atuh di jero. Kajero, rek naon barena ge kajero. Nu ngaliwat deuleu di jero mah. Ai dede mah atuh. Aya nu ngaliwat gadis-gadis ai mah. Cai cing cai kadeurkeun cai. Ai mana rek ka mana di ngan geulis we. Dan we salaki gering teh jiga nu atoh. Kan pada di puskesmas. Lain kuna naon ya kami mah sieun anu nyulik maneh teh Moal itu. aduh jeung bara ringung deui teh kamari muka internet dina email di dinya aya kabar si Iteung reka dieu sedangkan di dieu eueuh sasaha maneh eueuh kami di Opnim kapan di Kesmas kumaha ieu rariweuh jeung si Sumed di tadi teh ka mana Sumed tak geuning si Sumed si lain di mana Sumed Apa ieu bapak tos nyusulan tatangga? yang tetangga nasa nu rek kuriak Hari bapak kan bapak teu damang bapak. Terus naik diubaran ku abdi teh ka puskesmas. terus selain itu mawa naon Nyaeta mawa sarung jeung awi. teh sia mah kumaha nih aing tadi dipikir ku awi Ari bapak, Hah? apa naik di geriot? geriot di bulaan geriot teh Tarek dibawa ke rumah sakit. terus Nya hayang cagur embung. pugu atuh cing petakeun kumaha geriot teh Nya sok atuh urang cobian, Pak. Sok mangga Pak, ka dieu Pak. dicobian aing jeung biasaan Sumed Bapak teh hayang cagur embung. sok Sumed kudu nangtu Nya nangtung. terus kumaha Bapak abus ka ditu sok di dinya. cing ucingan Nangkarak di jero. siapa jeung nangkarak dia aduh Sok, bagi dia, Pak. Iya, Sumed euy. Kek. Mau molos ka dieu Bapak. Kumaha Tuh nangkarak di jero. Sok, abus deui ka jero, nangkarak di jero. Jadi aing teh tret deui, ha. Nya gitu. Si Sumed sadora kasih ka bapak teh. Tah, gitu. Siap. Sok Mang, angkat. Ada tidak bagus. Ada di dagon. Ini ngalunya ieu euy. Ase, Bapak Abdi. Gitu. Iya, Akang. Sebentar. Iya, itu juga udah nggak sabar. Di mana? Anak pun tanggal asem. Telepon umum. Tukang karedok. Iya, itu apa? Ya,
Kang ya. Antos saja Kang. Dadah. Ambu. Bu. Naon itu ieu ambu teh menikeur di angin ieu kacai ya duh. Meni unggal dinten di kurang mas teh. Eta apa ieu Bu ambu teh kotor itu ih. Apir aku meni unggal dinten kotorna. Ulah geus tong kata tanya ih. Ah, kumaha teh ieu teh? Geulis kumaha cing? Angkat heulana itu ya. Ya sok atuh. Heuh bener. Ka Sumedang teh ka ulah manehnya. Mana? Itu bakal ya sok atuh. Pak didoakeun ku Mbak ya. Terus ka apa? Sok didoakeun. Nuhun ya Bu. Sok Apa saja, Bu? geulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam geulis anak king Ucu. Iteung didoakeun ku ambu. Duh kacida, ieu mah meuni kacida, lempar kata seenaknya. Abong bibir teu diwengku, abong lidah tak bertulang. Meuni tega mengatakan, lurus tunjunglah, dikasih balenlah, hileupeuh teuy lah, dan banyak lagi yang lainnya. Teuingan ieu mah ku harianeun menghina pada ananda, walaupun memang tak suka ulah ngomong seenaknya. Ku tak sudi dikatakan si boboy peot lah, cangkurawok lah, si balekok lah, dan banyak lagi yang lainnya. Ih, meuni kitu mata nyeri kana untu. Ih, meuni tega mata nyeri kana iga. Ih, meuni tokmo mata nyeri kana hate. Ku nyeri hate. Duh kacida, ieu mah meuni kacida, lempar kata seenaknya. Abong bibir teu diwengku, abong lidah tak bertulang. Meuni tega mengatakan, lurus tunjunglah, dikasih balenlah, hileupeuh teuy lah, dan banyak lagi yang lainnya. Teuingan ieu mah ku harianeun menghina pada ananda, walaupun memang tak suka ulah ngomong seenaknya. Ku tak sudi dikatakan si boboy peot lah, cangkurawok lah, si balekok lah, dan banyak lagi yang lainnya. Ih, meuni kitu mata nyeri kana untu. Ih, meuni tega mata nyeri kana iga. Ih, meuni tokmo
jangan Aja hujan bae aja enak. ya bah mah hanya bahnya Dagang tiisin coba aja hujan bae. jandinya nya tuh akang kesal ini Nah, jika nu arah dari cara kumaha tuh akang geus mah hujan nyabahnya tiiseun nyabahnya Meuli eueuh. nu meuli eueuh nyameureun. Lebaran jauh kene, dagang kentang. naon akang kentang iya Ya, kentang. nah darah raosan abdi mah ieu teh sawo akang Mana? iya Kentang. abah iya cenah kentang pajarkeun teh abah Saane sawo eta mah. sawo ieu mah akang Jika tuh bisa ngebedakan mana kentang mana sawo. jelas-jelas atuh akang kieu mah sawo tuh sawo ieu mah Tiraha ujang dagang buah-buahan. ti leutik nya banyak ti SD tapi kayaknya sekolah SMA Aduh. Papatahan budak teh. Bulan nepikeun ka teh nyaho. Mana kentang, mana sawo. Kantun dagang ti baheula. tik atuh nu leres teh kang mah nya nu kieu disangka kentang moal mungkin aya kentang menik moai dia tukang tuh Nya da loba kentang kenyur atuh kentang eta mah. la ilaha illallah sawo ieu mah kang Pengalaman saya teh jero. Ari nu kieu kentang, sawo kentang, sawo kentang. wani naon sok akang lamun ieu kentang Wani ngadahar saya. sok dahar ku akang Nu mana? yo gua beli pamilihkeun yo sok benar sawo Nu ieu mah sawo. Nu ieu mah nu tawa lain. lain sawo kabagenya banyak Oh, sawo kabeh. yo gerak nu ieu yo Ieu ieu sawo ieu sawo deui nya. sawo eta ge mau mungkin bohong abi makan Nya bawa nama. benar benar lu mata mau bohong saya makan saya mah tukang buah atuh da teu baheula oge Karak percaya ini mah. Yakin pengalaman teh jero. nyawa tuh Ayo. Ka alun-alun Dharma Raja heula. pada kadar maraja Ya. bangga akang Ya. nya Kang, nya bangga sami-sami abah eta jelema bieu abah Sawo encan mayar. heeh ge oh eta jelema bieu ngalebok sawo teu mayar geus mati iseun mana hayang ngalebok gratis teh awas ya ku aing tingalikeun sia ku aing mumpung deuget keneh ya bah Ya. ku saya ditipu deui bah awas ya kela garah rada gaya kudu make topi Kang boga kentang teu Kang Kentang, heeh tangon naon? aduh Kang panjang mun dicaritakeun mah aya teu kentangna Kang Aya nu inung budak. waduh ieu mah lah Kang lah kayak dipulangkeun deui Ya ada, mana kentangna tuh Kang ini kentang. iya Kang iya sanes oh nungguin tuh Kang ya udah ada kaset ya, Bay. Sawo. Sawo mis, Kang. Oh, Kang. Bentuk kayak Kang Benten. Akang. Nu kieu mah sawo atuh Akang. Tinggal tuh bentukna gitu. 8 tahun saparapat saya kena buah-buahan teh nu kieu mah kentang. Ieu teh sawo jenis baru Akang. Karek sumping ti Amerika ieu teh Akang. Arek Amerika, arek ti Baghdad. Nu kieu mah kentang. Sawo Akang.
Wani naon sok lamun eta bener-bener sawo. Wani ngadahar saya mah. Sok dahar. Oh, sok tingalikeun ku akang reuy nya. Sok dahar. Ayo dahar. Tah sawo mah menang ti ditu. Akang. 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 Bantuan dahar kentang atuh, Kang. Akang. Tah sawo mah wilujeng tuang kentang, tang komeuli kentang ngek. Akang. Akang. Buaya di kadalan. Akang. Aduh, aing mah katipu deui. Bah, tegumanon, Bah. Keluar, Bah. Lain sieun hulu tinggalin. Sepatuan. Mana Indonesia? Oh iya. Bapak kunaon ibu? Iya kurang itu tidak makan. Tidak masuk sama kalbet kurang pada sini. Kajeros ini. Sok. Neng. Wah, Neng. Mohon Kang. Ini sawah sabar Kang. Kalau si Neng mana harus temuin kan ketang mah nyari Neng akang gelieur. Sakilo na sabaraha. Oh, sakilo nah, Neng. Alah, pamikan Neng mah biasa Neng kalar sanuju mirah. 100.000 sakilo, Neng. Sabaraha? 100.000 sakilo, Neng. Sawo Kang. Sumuhun, Neng. Sakilo. Neng, 100.000. Kiraku 100.000. Aus-aus teuing. Sumuhun, tapi Neng sakit itu paosna. Ari Neng hoyongna sabaraha tuh, Neng? 10.000 nya. Abah, ditawi 10.000, Abah. Ulah jualnya 7,5. 7,5. Nya. Neng, keula Neng ka dieu. Sur Abah sawe 7,5 cenah, Neng. Sabaraha? 7.500. Pantarin dawiskeun 100.000. Sumuhun, pan ku abdi ditawiskeun ka Neng 100.000. Mohon. Ku Neng ditawis 10.000. Terus. Nah, akang nawis deh kan Neng 7.500. Neng keresat teu. Iya nya. Sok Kang. Sakilo we. Sakilo Neng. Ieu teh karasapan uwa. Dua Neng. Wah, kaleresan Neng. Mun Neng anu mah sawo teraos amis Neng. Oh. Kang, Sik Bah pangilokeun Bah. bilih ieu mah Kang. Tadi ningal jalmin teu jangkung ageng, pamegeng. Mun Kulitna rada hideung. Nganggo sarung beureum. sarung beureum, Ikat. rambutna gondrong sanes Neng. Laras Kang. Anu gelo. Kabogoh abdi Kang. Heuh, tapi Neng mah sehat. Alhamdulillah. Kapal mana Kang? Angkatna Kang. Aduh Neng. Akang mah sanos terang ge moal diwartoskeun kan Neng. Hawatos akang mah Neng. Betul gelo, akang mah yuk atas aja. Tah, 7.000 nya, mau dikalantus nganggo angkot. Si Neng itu. Udah dikirangan. Teu naon lah Neng kanu gelis Neng lah. Mangga Kang, Pak. Mangga, Neng. Aduh, hilap Kang. Naon jeruk Neng? Sanes jeruk. Pami alun-alun Dharma Raja di mana? Alun-alun Dharma Raja. Mohon. Neng periokina dijajabkeun atau napi dituduhkeun unggul Neng. Dudukeun hungkul Kang. Neng. Lamun dituduhkeun unggul moal kapendak Neng. Maneng ku abdi dijajabkeun Neng. Tuduhkeun paling mana? Pami dituduhkeun unggul mah kapali ditu Neng. Paling itu terus ke mana? Hah? Pilariana ku Neng nyarira. Lempeng tadi teh Kang. Lempeng we Neng. Engkolna ka mana ke? Mengkolna kana aya pengkolan. Kang mah itu nuduhkeun. Nya pilariana ku Neng da bukan Neng kali dijajabkeun. Ah, bios atuh. Nonya Kangnya, Pak, mangga. Mangga Neng. Halo, Gusti. Oke, Pak. Iya banyak hasil kesimpulan di abdi kumargi panyawat bapak rada abot ku abdi bade dirujuk ke puskesmas Dharma Raja. Puskesmas. Ieu tempat naon cek dokter? Nya iya oge sami puskesmas ngan iya mah puskesmas pembantu. Tuh, mak ngareungeun. Sumen, kapan pembantu urang mah sarareha. Nu geuring sate dulu mana?
kasimpulan aja dokter, bapak mah ngelari puskesmas khusus gunungan. Ya bapak maksudnya teh sanes gitu. Iya mah puskesmas pembantu hartos nate di nu panyawat mah nyaeta melayani panyawat anu ringan-ringan saja. Tah ai model panyawat sapertos bapak mah rada abot. Ku abdi bade dirujuk ka Dharma Raja. Miringan wae dokter, miringan teu langkung nu kagungan panyawat wae bapak. Tah ieu rujukanana ibu cana ka Dharma Raja. Nuhun atuh Bapak. Ayo Pak. Mangga Pak. Abdi.
tadi. Nggak nginyam. Kita Akang mah diantosonku itu. pancik akang juga. Ini anak bentang kalau asem. Iya, telepon umumnya di mana? Di belakang rumah ini. Har, ada tukang karedok. Di pentasiun jalan di sana. Kamu mau persilang-silang jadi tuh jadi diu. Amat tapi. Jangan ribut, ada payung. Kenapa emang? Kenapa? Bisi panas. Nuhun. Hirup selalu sepi. Asa bulan bintang. Jarang pering. Kebenaran di mana? Di mana? Nah, kesepian. Kusut. Nyawa wae di nyawa guring teh keur kusut. Cika tuh bare caang atuh. Bekas obat teh mah kumaha? Hideung. Hideung. Apa wae Iteung? Ingat wae ka Iteung. Oh, datangan ka ditu? Kapan apal abah atuh di ditu? Kudu make password atuh. Apal pangabeukina galeno. Tuh. Oh, garas teh gengsi mau mobil. Kapan nyawa serangan? Jondaus mah teu bisa nyupiran atuh. Bener. Jadi supiran kemana? Lamun gitu mah didinya api-api jadi asisten kuring. John Daus. Asisten pribadi Kodel. Cerdas buka sobat teh. Minjem. Oh, udah kudu make duit atuh. Atuh nginjem anu bapan si Odang atuh. Mobil geusi. Bener. Cerdas aduh. Kodel bisa kabur-buran. Biasa galeno keur si Abah sebagai password. Iteng, John Daus akan ketemu di kau. Kang, hampura abahnya Kangnya. Hampura kenapa itu? Ya, abah kan sudah menyakiti hati Akang. Yang justru hampura sama Akang, Neng. Terus terang aja dah kalau Akang nasibnya tidak seperti ini, mungkin kita tidak akan punya nasib seperti itu. Iya, Kang. Padahal Akang juga sudah berusaha mengajukan lamaran dari kantor ke kantor. Tapi semuanya poek, Teng. Tidak ada yang menerima. Tidak ada yang menerima direktur baru. Ari Akang ngalamar jadi naon? Di hari itu nya atuh ngalamar jadi direktur. Aduh. Bukan apa-apa tuh kalau Akang jadi direktur, kan itu juga senang. Mak senang, Abah senang punya menantu direktur. Kita semuanya bisa hidup layak. Tapi buat Akang mah tuh tidak akan patah semangat. Tetap akan berjuang semaksimal mungkin. Menurut kabarnya ke depan itu bakal berdiri partai-partai baru. Siapa tahu Akang jadi ketua direktur partai, itu jadi tanda gambarnya. Sudahlah Kang, jangan tendensius gitu. Nanti kita lupa akan kesedihan kita. Kan tujuan Iteng kesini teh sama Akang teh meminta suaka cinta sama si Uwa. Kang, nah ini alamat si Uwa. Wa Oha alias Wa Ihin teh ya. Tapi itu nggak tahu belah mana. Dharma aja ini mah. Tah, gini aja sekalian kita bertanya ya Kang ya. Betul, Teng. Pepatah mengatakan
malu bertanya, berenang ke tepian. Nah, adik Akang, yang ada juga pepatah teh malu bertanya saat di jalan. Ini mah antisipatif aja. Siapa tahu rumahnya kebanjiran. Kan lagi tren. Lagi tren. Udah, Akang, kita akan bertanya. Tuh, ada kantor. Ayo, kita bertanya teh ya. Bapak, tunggu sebentar ya. Mama mendaftar dulu. Apa perlu diantar, Mak? Nggak usah diantar. Bapak kan lagi sakit. Boro-boro nganter Mama. Aduh, lupa. Ada, Mak, ada yang nyulik, Yong. Jeruk manis, tidak manis, uang kembali. Jeruk manis, wah jeruk manis, tidak manis, uang kembali. Lainnya, para raih semua teh, terus lalir nih. Dari tak kabayang, itu asam-asam, buat teh, cing, kayak jeruk asam yang ya. Kabaran pi jeruk asam sedayana, wah tidak asam, uang kembali, wah. Aduh, cing beli 1000 yang sabar aja. 1000 teh menang kilo, Wak. Menang kilo 1000. 2000? Sadayana ka Wak mah dieu. Laris manis. Haseum ya. Aduh, memang gara-gara haseum dia berenang. Laris haseum, wah. Cocok. Mainan, Mak. Mainan. Kau mempermainkan negeri ya. Ulah mempermainkan negeri. Kita aduh bener, amis. Adewa. Sok dia diucing sabaraha. Merah, kuning, hijau. Teu ngaruar mah rek merah, rek hijau, rek kuning jang bukan merti beuli kabeh. Nu penting mah para rakyat semua lalieur tiis kudu kieu mah geura. Sing sok jang sabaraha teh jang. 2.000. 2.000. Tilu 5.000. Tilu 5.000. 7 10.000, Pak. 10.000. 15.000 sadayana. Malah dibeli kabeh ieu ku. Dipeser sadayana mah laras ieu teh. Aduh. Ikhlas, Wak. Ikhlas. Syukur, Pak. Aduh, gimana ya. Bu, ya Kang Obahin, mangga nomor 5 diantos. Nuhun, mangga. Pak, kegiliran nomor 5. Kayak si Bapak meni angkaripun gitu. Buat siapa ya teteh? Mainan anak-anak meni sabrek-abrek. Mainan iya mah. Kalau jeruk mah untuk jeung untuk ubarnya para paham. Pasti kamu juga beuki lah. Nya, jeruk mah ngan ieu. Kumaha ngadaharna jeung kedahareun saha? Tapi lucu kan mah. Nomor 5, Ihin alias Oha. Tuh, Pak, giliran kita udah dipanggil. Mama, Bapak teh. Hah? Acan karek-karek dicokot penyakit nanti ku dokter gitu kan. Dipanggil? Ayo jujur nganter. Ayo. Balik ke mana? Nu gaduh kantor. Aya kantor Mamari di lebar. Aya taros ada aya Pol PP di ditu. Teruskeun we tuh. Bukan di mana gitu. Kan di bare. Sampurasun. Sampes. Ke sini. Ke sini sama Akang deket. Bapak. Boleh kan saya nanya, Pak? Boleh.
Saya tahu pasti boleh. Pak, Bapak orang Sumedang asli, Pak? Betul, saya mah asli di Sumedang. Pengen juga tahu. Maaf, Pak. Ini kayak tahu, Pak. Pak, Harus enggak. kalau Bapak asli Sumedang, pasti tahu sate kan? Kiihin. Waihin. Sanes kiihin. Waihin. Wargi abdi, Pak. Waihin. Kayak ihin yang mana ya? Palsu tuh. Diragukan kesumbedangannya. Kumaha tuh? Masa Pak kalau orang Sumedang asli mah pasti tahu sama Waihin. Saya aja yang bukan orang Sumedang tahu sama Waihin. Iya. Nya atuh akang da wargi na ari akang. Kang, yang namanya ihin di Sumedang itu banyak. Bapak saya juga ihin. Mangnya ini ihin, uanya ini ihin. Staf saya juga ada yang namanya ihin. Ayah ide kan? Aya Kang. Gini aja Pak, Kang. Kita kumpulkan aja ihin-ihin yang ada di kampung ini ya Kang ya. Nanti Pak kalau sudah ngejajar, Iten yang milih yang mana Waihin punya Iten. Ya Pak ya. Nah, kemalamun gitu Pak. Wah, ini mah jadi lieur, Neng. Waduh, bagus sekali. Jigana kudu nyieun selebaran wontit ihin. Dinu kayaan sehat atawa gering. Cocok Pak. Engke anu mangihan dibere hadiah gelas. Aya gelasna teu? Tah, aya Neng gelasna. Vios Pak. Ya Kang ya. Gelas mah Iten juga banyak. Ya Kang, yang kreditan juga masih belum dipakai. Ya. Tapi kata asa pepes hiji Pak. Dulu sama Iten dibabetkeun ke si Akang tah. Pas Akang ngeceng si Odah jeding teh. Jangan membawa masalah internal. Punten Bapak jadi. Punten Bapak. Maksudnya ini mah menghabiskan kepanasaran aja. Barangkali Bapak tahu Kihin DH nah Akang nya dahulu. Oha. Eta teh. Dia teh pensiunan kusir Delman yang suka ngawinkeun kuda gini. Oh, eta mah saya apa? Sabab eta mah profesi anu jarang. Leres Pak. Betul. Ternyata kalau dengan ketekunan mah kita berhasil mengorek informasi dan kebenaran sudah kita tegakkan. Akang mau bade susul. Kemana susulnya terus kan? Kemana? Iya kemananya Bapak? Di mana rumahnya Pak? Tadi naroskeun tapi itu tuh kalau itu belok ka tuhu, belok di Kakenca, turun di Napudunan di dinya. Lieur Akang ah. Lumayan lieur juga. Kurang gereuyeuk aja. Bapak bade ngeureuyeuh. Semangat. Pak punten abdi bade lieur heula Pak nya. Semangat. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Si Ici eta kolot-kolot diculik. Ya Allah, ieu kumahanya nagara teh. Cing atuh domba-domba wae. Nah, Abah. Ieu teh nagara taos pisan ieu teh bahasa. Itu dia. Hebat aku mah. Sareng eta tah. Ngarti kana kahayang Abah. Ieu anu matak nineung ka ambu teh. Teungeunah ge diinum. Ambu teh atuh Abah liket. Kuehna Abah. Allah, nyalain kue. Ieu opak. Opak di Sumedangnya. Sak atuh Abah. Lain Ambu. Eta atuh Ambu mah.
di tempat-tempat teh siga eueuh karewas asa eueuh kamelang. Ye, si itu anak kesayangan kita semata wayang Raib. Kumaha mau dina koran disebutkeun anu dina TV beritana anu ieu mah kalahkan sarangah serengeh seserian. Sedih atuh ambu, sedih. Rewas ambu, rewas. Da abahna tuh da sok kitu wae. Meni ari taun teh hahok, popolotot. Ari geus amak teh meni sagala ditamplokeun. Meni abah teh atuh meni teu menyisakan untuk stok. Tah, ari tos kieu apaan abah teh ngajak sharing ke ambunya, ngajak koalisinya. Ya, abah. Tapi cek ambu mah, aya namanya saranti ambu, ieu mah mending urang teh kuling dawan heula. Dugikeun ka suasana jadi kondusif. Aduh, eta si ambu hebat, makanya kuling dawan kondusif. Alhamdulillah ajaran ti abah teh nerap. Ambu teh atuh abah liket. Wah, si John Daus datang. Jauh lah, jeung si kabayan mah. Benten ari kulawarga sakinah mawadah warohmah mah. Meuni memancar aura keharmonisan teh. Damang abah. Alhamdulillah. Amu damang. Ya cager. Ngenalkeun Aspri. Asisten pribadi. Wasta Kodel Aryana Gunawan. Kodel Aryana Gunawan. Waduh, John Daus sang hero. Asal rewas ya. Mobil nyar butut ge. Baju perlente meta pakai kalu, pakai rantai. Kayak anak sekarang. Rupa-rupanya John Daus mau reformasi total ya. Tapi hidup saya sepi, bah. Apa maksudnya, John? Poek, bah. Bagaikan malam tak berbintang. Sementara harapan jumpa rembulan hanya sebatas impian. Jangan mudah putus asa, John. Siapa tahu, bah. Jadi masih ada sisa harapan buat John Daus, bah. Yang penting harus selalu tetap berusaha. Abah akan selalu tetap membantu, John. Jadi kita itu, bah. Berkoalisi. Jadi kita akan tetap berkoalisi, bah. Nanti itu mah kita bicarakan. Sekarang mah Sampurasun. rampes.
Gening sila aing dang Sumed. Mohon bah. Jeung saha we kumaha ti Sumedang? Ah, sakieu we bah. Gura giru pugu bah. Sejak ngawartosan pun bapak kena diopname. Aduh. Di jero we euy ngobrolna. Har si Abah. Mana? Puskesmas Dharma Raja. Yuk, kan tempatnya kan. Perjuangan kita tidak sia-sia itu. Mari kita ngelongok. Ayo Akang enggak. Bisa kaburu cager. Akang mah. Iya bukan. Buktikan bahwa kita loyal. Di mana tuh ya Kang ya? Kuat teh. Teh, di mananya besok aja kita cari, kita tanyalah kepada yang punya puskesmas. Terus kita sekarang gimana Kang? Sekarang mah tengah puting ereng-erengan begini. Wah, tuh Kang. Tapi yang jelas mah ketemu na puskesmas. Ketemu deh jengka bingung Akang itu. Akang mah. Iya Teng, coba aja ku Teng bayangin. Nyamu tidak bingung kumaha. Kan tadi kata teman satu koropnya Waihin bahwa Waihin teh sudah dirawat berhari-hari. Jangankan berhari-hari Teng, berobat sekarang mah 1 hari saja sudah bareuh. Hari Akang, antar bareng gak? Wah mah. Maksud Akang mah bareuh teh bengkak teh biayanya gitu Teng. Bingung. Akang cari ide atuh. Ya, kan demi Iteng juga. Jadi Akang kudu kumaha sekarang? Cari ide. Ya. Cari Akang nyari apa? Di bawah. Suruh nyari ide. Mikir, Akang mikir. Mikir aku tuh. Sok ah. Ada Kang? Halo. Akang udah antosan ah. Udah Akang? Iteng udah. Udah. Udah apa tuh? Udah lihat Akang ketawa. Oh, meniruas. Apa Kang? Pokoknya sekarang mau begini aja Teng. Besok begitu carang cangtihang meletak serengenge, Akang mesti nyebrut mencari biaya. Bagaimana caranya kita bisa menolong si Uwa? Iya Kang, pokoknya itu mah cuman sama Akang minta tolong Uwa harus sembuh. Soalnya kan Akang tahu si Uwa itu tempat kita mencari suaka cinta. Ya Kang ya, bantuin Iteng atuh Kang, kan buat kita juga. Iya, karena sekarang mah Akang satu-satunya jalan. Beren Akang teh pada siapa lagi? Akang mah mau memberanikan diri aja. Mau bicara sama Pak Bupati sok. Dari Akang kenal emang sama Bupati? Udah ketahuan Bupati di sini ada jengkol emas pakai gambar Garuda. Oh. Bupati eta teh. Terus nanti gimana? Akang mau bilang aja kalau si Wa sudah sakit. Nanti bila perlu setengah ewa ngongkos sama saya di rumah sakit. Akang mah berani Akang? Berani. Pokoknya besok wanted Bupati dalam keadaan sibuk maupun santai. Akang mah Akang hebat. Ya. Jenius Akang mah. Hanya itu tuh yang akan miliki. Santai aja lah dengan nama. Nah, sekarang mah mari kita nikmati senandung kita cinta di puskesmas.
Pasti Akang tahu. Ini ada bengolnya di sini. Mana coba? Ada bengol, ada garudanya, pasti lupa. Oh iya, herang, itu no herang. Pak, berani nggak Akang? Inilah kita ngomong aja, mudah-mudahan aja nolong kita. Iya. Sama Akang terus aja. Kalau dilihat dari gambarnya, Ya. ini Pak Bupati. Aduh, udah selamat siang Pak. Pak, Maaf pengganggu nih Pak. Ya gimana? ngomong aja, ngomong. Ini, tapi kelihatan bupatinya bager. Iya makanya sok togol aja lah Akang mah. Iya Pak. Jadi gini, saya teh sama ini saya Iteng, saudara saya teh sakit Betul Pak. di Sumedang Pak. Aduh, Bapak mah tidak bayangin sok. Akang mah enggak nyari. Oh iya, nggak usah. maksudnya gini Pak, sudah berapa hari diopname? Bapak tahu nggak Pak? Saya nggak tahu tuh Akang. Tahuannya sudah lama Pak, hampir 10 hari. Saya teh sudah tidak kebayangkan Pak. Seharinya saja dulu pernah dirawat inap di puskesmas sampai jualan. Sekarang juga sudah banyak yang sudah saya jual Pak. Kalau bisa setengah ewang Pak lah. Bapak bayar setengah, saya setengah gitu bayarnya Pak, bisa nggak Pak? Oh, tidak usah setengah-setengah. Begini, jadi di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, sekarang bagi warga seluruh Kabupaten Sumedang yang sakit, datang di puskesmas yang ada rawat inapnya, ini kita gratiskan. Alhamdulillah Akang. Gelas kreditan itu bisa kembali lagi. Doma juga tidak akan lapor itu. Iya. Dan Betul gitu. Pak betul nih teh. Jadi silahkan datang saja ke puskesmas, di mana di situ bagi warga Kabupaten Sumedang yang menderita sakit, rawat jalan ataupun rawat inap, ini sudah kita bebaskan, tidak ditarik biaya sama sekali. Oh, tidak usah dibilangin kata Bapak gitu, jangan ya. Petugasnya tahu Pak. Sudah tahu pasti. Bukan gara-gara Bapak. Oh bukan, ini Oh, iya. memang program pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kalau begitu Bateng, kebetulan kan kita bingung nginep ini Pak malam. Iya. Saya mau numpang nginep aja di puskesmas, boleh? Akang mah nah tuh jadi Numpang gratis. jangan tuh Akang. Aduh, makasih Bapak, kalau begitu Iya. saya informasikan, saya juga mudah-mudahan ada yang membeli lagi domanya Pak. Iya. Ya. Makasih ya Pak ya. Iya. Nuhun Pak. Jadi sekarang saya ke puskesmas aja. Oh iya ya, silakan. Bilangin kata Bapak gitu ya. Iya. Nggak usah bayar. Nggak usah kata saya, itu otomatis berjalan. Oh, Ya, di sana juga otomatis sudah tahu. datang Bukan. langsung menghadap petugas bahwa rawat inap maupun rawat jalan di situ bebas. Nggak usah bayar. Ya. Ya. Alhamdulillah Akang. Bapak terima kasih tadinya. Udah Akang sama mana aja. Maaf Iya. Pak, saya langsung ke rumah sakit Pak. Ya, ya, silakan. Bapak mau ikut nggak? Nggak usah. Iya. Awas, Jon, sing balik, Jon. Iya. Sing balik. Jon, hari sieu ngomong jeung hayam eta bisa. Oh, pangartina atau apa? Kumaha? Kalau teu ngarti. Heup. Iya teh kumaha segala dibawa mawa meropa nyiuk naon itu maksudna naon? Ari Abah. Jonda Ustad tuh kreatif. Maksudnya? Sambil menyelam, meminum air. maksudnya? Sambil ke rumah sakit, Heeh. kita ikut mandi. Ari Abah. Pinter lagi kan? Ya, Abah. Bener. Abah, ari ieu barang saya Kang Oha teh dibawa kabeh? Nya heueuh atuh ambu. Itu kan keur biaya Kang Oha. Kapan biaya rumah sakit teh mahal. Komodo itu si Kang Oha. Itu puguh-puguh make udah diopname. Nah, marukankeun keur nebusna teh peureun mahal atuh. Boha ge mah bohan teu barang-barang teh. Heeh, ketang bener Abah ya. Bah, Naon? pilih kaki rangan mah. Kantunnya Riosnya ke John Daus. Hade. Pasti mantosan. John Daus gaduh kenalan caket. Naon. Saha. Tukang renten.
Abah atuh beli ka Bojong Siang. Hah? Kurang berangkat saja. Iya. Please buat Abah. Siap, John. Plus buat kamu. Siap juga. Eta siam bahaya. Tamana make plos. Itu merusak pabini. Ayo ke Bojong Siang. Ayo. Ya teh supirna sana. Oh, Aspri. Oh. Asisten pribados. Come on. Singyam. Tarik break. Apa? Terima. Kumaha Pak karosna Pak? Aduh, rada ngemplung sumed mah. Rada gararana gitu ya. Anu biasa masih atuh berat. Runyai penting burinyai. Tapi mah geus ngemplung. Mendingan gitu Pak ya? Mendingan. Jadi sigana mama bisa balik. Bapak teh poe ieu mah nya tapi teuing aya kanyataan mah nya. Dina masalah waktu pon-pon nama da. Sugan we nya Pak ya? Ke urang taroskeun ka dokter namanya. Ibu nu nyarios. Abah, please. And plus. Aduh, udah jadi anjing dokter. Mohon maaf, sekedar ya mak. Tolong ya, kita Kamu periksa dulu ya. Kumaha Ibu? Bapak hari ini udah bisa pulang ya? pulang Bu Dokter. Sumen, Bapak bisa pulang, sehat. Aduh, tapi kumaha tuh Pak? Jadi begini saja barangkali Bu Dokter. Iya. Aduh, memang saya juga bergembira Bu Dokter. Dinyatakan bisa pulang. Tapi saya berunding dengan keluarga, memohon bayarannya jangan terlalu mahal Bu Dokter. Tenang aja Bapak, karena menurut Perda nomor 8 tahun 2006 bahwa pelayanan kesehatan dasar di seluruh puskesmas di Kabupaten Sumedang dinyatakan bebas biaya alias gratis. Gratis Bu Dokter? Gratis Bapak. Gratis Sumen? Gratis Pak? Gratis, sama dengan di rumah saya gratis itu tidak bayar ya? Ya betul Bapak, sama. Ya kalau gratis mah Bu Dokter barangkali bisa nambah nginepnya di sini kan? Bapak bercanda. Ini ya Pak ya. Saya turut bergembira Bapak sekarang udah sembuh ya Pak ya. Ya, Dan udah bisa pulang ya Pak ya. Bu Dokter juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter atas ketelatenannya, juga kan Neng perawat yang setiap saat seperti apa gitu ngurus saya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Dokter. Men, beberes ya. Beberes, mari kita pulang. Aduh, bawa sugan. Ada yang sempat. Termos, itu suku. Itu kudu dicekelan yang harus jauh-jauh, kalau enggak harus
Cager cetok. Tapi samping nggak benar kan? Bukan lah samping. Wah ya tuh. Selamat tinggal kasih. Jadi bisa balik. Semua. Oh, ai yang tahu kok sama lek mapakeun ka tidak. Wah, tuh. Ya heula Kang Oha. Uing atuh nu diuk di dieu mah. Pan iya abah. Kasih lain mangan sosorong teh kana naon teh. Naon cenah teh John? Wah, abah eta teh supados adil. Sutena gitu. Hari apanya? Ya kudu suteun heula. Mau sok sosorobot teuing geus beurieun kana tanah kalaban cing atuh diuk-diuk ku aya tempat lanceuk udah ngering ieu teh. Geus ditukang. Nya sak atuh tadinya lah. Nah, asa teh. Pinten ya, Bah. Dong elek kan. Udah Kering mah. ngalehan, Bah. Kana gering. Si Kang Oha mah anger kalakuan teh kitu. Ah, ayo aing mah naik. Sok. Mana abah? Mana abah? Hayu ambu. Hayo tuh, teng. Akang bantuan ambu akang. Ini ributnya, terus tuh acan ribut tuh. Ributnya lah sana beres. Naikna hese kumaha atuh. Cing itu. Mohon maaf tuh irang munjar. Kagak nungguan ributnya beres. Oh. Kan kalau sudah ributnya beres mah tinggal engkau. Teng kan? Sok atuh akang naik. Kabayan burung naik. Akang. Meuni sararieu nih kieu ya. Apa teh? Hayu daus. Rek minum moal. Nyaho atuh kan. Daus. Sun. Aspre, tarik pre.